Wal guslu lidukhuli Makkah, sunat adus nalika rek asup ka kota Mekah. Limuhrimin karena rek ihram, berarti urang lamun rek naon rek ibadah umroh atau ibadah haji nalika memeh asup ka Mekahna aya kasunatan. Di mana cenah adusna? Tiasa teh dina kapal udara adus, tiasa teh. Tiasanya aya bab dina kapal. Aya berarti mun aya mah tiasa di dinya nya. Eta oge lamun teu sieun nya. Ari numpak kapal gonjang ganjalan atawa jiga dina mobil. Kan lamun tumpak kapal laut mah nya kikieuan tah. Pami kapal laut mah pami kapal udara mah can pernah kumaha cicing digeleser. Oh, berarti aman nya masih lelempangan ge gitu. Aman. Berarti tiasa didinya memeh lebet ka kota Mekah. Rek haji atau umroh lebet nama. Salajengna nomor kasabaraha 12 nya. Walil wuqufi bi arfata fitasi idzil hijjah. Sunat adus karena rek wukuf di Arafah yeuna ibadah haji berarti nya kamari tanggal 8. Ari wukuf teh cicing bi arfata di tanah Arafah. Ta eta samemehna aya kasunatan nya. Hese ieu teh nya. Hese dina praktekna lamun ningali dina realita nama pangna hese teh sabab nutur-nutur pembimbing bari balap wukuf teh dah teu lalawong jiga urang reka sawah nya lalawong pinuh komo lamun teu paheula-heula nya paheula-heula ge sok pinuh eta teh aya nu jadi aya nu henteu wukufna teh da pinuh teh nya. Pami ningali realitana dina tanggal 8 Zulhijjah kamari tanya anyar keneh. Teras nomor ka-13 walil mabiti bi Muzdalifah nalika bade mabit ka Muzdalifah tanah Muzdalifah. Kabayangkeun teu nya posisina di mana-manana duka nya apal. Anu kantos kaditu oge lamun teh mah henteu dicandak mah ku pembimbing moal terangnya di mana tanah Arafah di mana tanah Muzdalifah. Sebagian anu naon anu umroh ge tara dicanak kadinya mada ari umroh mah teu ngaliwatan dinya ya. Ngan beda naon niat ihram, tawaf, sa'i, naon deui? Tahallul. Sakitu beres we. Teras nomor ka-14 ieu bagian nu teu arapal unggulnya wali romyil jimari salasi. Sunat adus karena rek ngabalang jumroh jeung urang mah nya. Ari ngabalang ari jumroh teh artina teh ngabalang. Ari ngabalang teh bahasa Arabna teh jumroh ngantena naon lah jika nyebut kieu we lawang panto nya atawa mun di Mekah mah lawang babus salam. Ari babu teh panto, ari panto teh lawang nya sami-sami keneh lah teu nanaon nya nu penting kaharti nya. Ngan secara bahasa mah eta teh dua bahasa anu diulang-ulang. Lawang panto, ari lawang ari panto teh lawang. Lain cenah panto manu kieuna nya maksudna mah nalika panto dibuka teh eta teh lawang nya. Tu keluar kana panto, maksudna mah keluar kana lawang gitu. Bi ayami tasyriqi salasi ngabalang dina pirang-pirang poe tasyrik 11, 12, 13 payak tasilu liromi kulli yaumin minha. Bedul teuing
Paminingali realita mah komo lamun rombongan mah asa moal aya kesempatan pikeun adus di dinya mah nya. Pumulungan batu na wungkul atawa zaman ayeuna mah batu teh dibagi nya di dinya, dibagi batu teh sacukupna, teu asup batuna teh kudu mulungan ti dinya. Tah secara realita mah jigana sesah pami adus heula samemeh jumroh nya, samemeh ngabalang. Ngan beureun ieu zaman baheula mah jigana lalowong nya ieu teh. Zaman ulama ngadamel kana ieu kitab mah. Payagtasilu li ramyi kulli yaumin minha guslan. Berarti tanggal 11 adus, 12 adus, 17 adus ya. Sunnah eta teh. Amarom yujumrotil aqobah fi yaumin nahri pala yagtasilu lahu. Anapun jumroh aqobah anu dilakukeunana dina poean lebaran Idul Adha alias tanggal 10 mun di urang mah keur naon eta teh keur mencit kurban nya atawa keur salat Idul Adha eta mah teu aya kasunatan adus. Naon sababna? Likur bizamanihi min guslil wukuf. Kan kakarege bieu tas adus tas wukufnya. Tuluy ayeuna asup kana tanggal 10 nya. Urang mah dan teu naon teu kabayang nya kumaha perjalanan-perjalananana. Bieu tas mandi tiris keneh piraku kudu geus mandi deui matak di dieu teu disunatkeun. Teras wal guslu li tawafi adus karena bade tawaf sabada niat ihram ti miqat tuluy tawaf adus heula semua kabur nya boro-boro adus nu puguh manutur-nutur saha pembimbing nya sunat eta teh nya li tawafi sodiki bi tawafi kudumin. Rek tawaf kudum teh tawaf naon tawaf selamat datang, tawaf anu pampayuna lebet ka Masjidil Haram teh kan sunat tawaf kudum. Aya oge wa ifadatin sunat deui nalika bade tawaf ifadah. Ari tawaf ifadah mah tawaf anu diwajibkeun dina nalika ngalaksanakeun ibadah haji. Tawaf rukunnya eta mah. Wa wadain sareng tawaf wada. Ari tawaf wada mah tawaf samemeh urang kaluar di Mekah di Masjidil Haram. Dipayun terus dicarioskeun aya tawaf kudum, aya tawaf ifadah, aya tawaf wada nya. Tawaf wada teh tawaf selamat tinggal cik urang mah. Tadi tawaf kudum tawaf selamat datang. Pas datang sunat tawaf, pas mulang sunat tawaf. Tah samemeh tawafna eta teh sunat adus.